Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah abah ayeuna tiasa deui kalawan izin Allah neraskeun hanca nu kayeuna baris ngabahas nomor kagenep tina rukun salat nyaeta tuma'ninah. Asadisu ari nomor kagenepna atuma'ninatu fihi, tuma'ninah dina ruku. Ngaran tuma'ninah teh antastaqirra a'dha'uhu rokian, yen tetep anggahota manehna bae ruku. Bihaisu yan pasilo robuhu anhuwihi, sakira pisah cengkat manehna gitu tina tadinangtung kana turuna ruku. Tenangtung Allahu Akbar kana ruku. Cicing we tidinya sakodareun subhanallah. Taeta tuma'ninah hukumna teh rukun salat nomor kagenep. Salajengna wasabi'u al-i'tidalu, katujuhna rukun salat teh i'tidal. I'tidal teh cengkat tina ruku kana ngadeg deui sambil ngucapkeun sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Eta ngucapkeun sami Allahu liman hamidah tina saberesna ruku ngadeg bade kana i'tidal. Lamun tadina nangtung uih ka nangtung deui, lamun tina calik uih kana calik deui. Sanajan tina salat sunat. Disunatkeun tina i'tidal maoskeun tidinya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tetan urang tos apal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Diaoskeun eta sabangsulan we cekap. Naon margina datina i'tidal mah lebetna rukun salat anu qosir, anu ponok, ulah panjang teuing tidinya mah. Tapi sebagian tina kitab at-tahqiq namihan can ditambihan make hamdan katsiron mubarakan fi gitu. Tete sabada tadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du hamdan katsiron mubarakan fi. Tiasa ditambihan eta. Ngan benten tina i'tidal mah maosna sanes Allahu Akbar. Inti kolna teh sami Allahu liman hamidah. Nutin riwayat kieu cek riwayat nutos kapernak surahan tipun guru. Jadi Sayyidina Ali bade ngeuring berjamaah ka Masjid Rasul. Pas di jalan aya aki-aki. Sayyidina Ali teu wantunan mayunan. Nuturkeun we di tukang keteruk. Ceros ngaduge we ka Masjid Rasul. Barang nepi ka lawang masjid teh ari aki-aki mah nurus teu masjid ka masjid. Si horeng eta pendeta. Ka gereja meureun.
Sayyidina Ali mah mengkolek ka masjid teu amal penyebutan jadon teh kan masing-masing. Parang Sayyidina Ali lebet ka masjid, Kangjeng Nabi nuju ruku. Sareng Sayyidina Ali teh alhamdulillahirabbil alamin. Maksudna Sayyidina Ali kaburu keneh berjamaah. Santos Sayyidina Ali nyebatkeun alhamdulillahirabbil alamin, mangka Allah ngutus malaikat Jibril. Cek Allah Jibril cekel pundakna Muhammad. Dicekel. Saehingga Sayyidina Ali kapayun, teras Sayyidina Ali takbiratul ihram, teras ngiring ruku, tos tumeunah tina ruku, Kangjeng Rasul cengkat. Cek Jibril, Muhammad sok anjeun cengkat sambil ngucapkeun sami Allahu liman hamidah. Anu hartosna sami'a muga narima sopo Allah liman ka Ali itu hamidahu nutos muji Ali ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ngucapkeun alhamdulillah. Tah di waktu harita mangka i'tidal tina takbiratul intiqal jang i'tidal mah maosna teh sami Allahu liman hamidah. Eta ngaduakeun Sayyidina Ali padah nyebatkeun alhamdulillah. Deui saur Jibril, hai Muhammad sok anjeun cengkat sambil ucapkeun sami Allahu liman hamidah eta. Sami'a muga narima aya qobila sopo Allah liman ka Ali hamidahu nutos muji Ali ka Gusti Allah ngucapkeun alhamdulillah gitu. Dilasotan ku Sayyidina Ali ku malaikat Jibril, maka Kangjeng Nabi cengkat ngucapkeun sami Allahu liman hamidah sampai ayeuna nu dibacana teh sami Allahu liman hamidah gitu. Tarupina ti Abah ngabahas rukun salat nomor ka-7 nyaeta i'tidal sambil ngucapkeun sami Allahu liman hamidah anu tina asalna ngaduakeun ka Sayyidina Ali sampai kiwari diaoskeun sami Allahu liman hamidah. Cekap sakieu heula kirang langkung hapunten billahi lepat mungkin dihapunten sagung-agungna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.